Kakak ieu balik sore-sore kieu meuni kesangan kieu emang teh mana usaha neng. Haju hasil aku mah itu hasilna sih atuh bibakaleun mah insyaallah ngan encan atuh kalah. Ulahan teman-teman ting ja urang bakal paeh ieu kalah urang ari ibadah bae nu aya bae heula ku urang dahar. Ulah make jeung hajuhan teman-teman kitu kakapan asar di mana engke magrib ge nyaho berjamaah nyaho teh. Asana neng mah sedih neuleuh kakak teu berjamaah magrib. Asana dicurug dia kan sapotong bae modal kos. Hese tak kos gitu. Gelesan kasep ngahiang duka ka mana. Nah, ieu mah neuk cerita teh kieu baheula. Baheula di Bagdad teh aya hiji lalaki boga pamajikan, boga anak 3, masyaallah hirupna susah. Beak ka miskin berarti. Di parah jasa geus. Kan urang ge lamun menyikapi jelema, itu imah bagus biasa bae kan. Namun itu imah itu tuh teu mah bagus rada luhur. Namun itu imah itu teu mah bagus jasa. Geus bersepan pahara teh. Neuleuh awewe bet itu awewe gelis gelis biasa bae tah mah. Nu itu tuh teu mah bener geus tuh rada luhur. Begitu jadi itu tah mah dak. Geus beak geus jero geus gelis ieu geus miskin da geus beak kamu. Lamun isuk-isuk bisa dahar sore kadang teu kadang sapoe teu dahar isuk kakarak manggil lain teu usaha bagian ti Gusti da bae geus sakitu lain teu mencari sakitu bae ti Gustina da lamun urang ngarenungkeun kemudian diyakinkeun mah eta teh kapan susah jeung sugih teh geus aya catetanana ti Gusti Allah kajen teh di modalan mang puluh juta ge dasar susah mah bahkan susah bae. Aya jelema ngan modalna 500.000 kabelah hituna usaha tak kunaon jadi hartawan jadi jutawan. Eta geus aya bagianana ti Gusti Allah kajen teh urang cicing bae aya bakal sugih mah sugih bae. Aya jelema nu cicing bae haju susah atuh sedang mah. Meujeunna teh mah nya cicingnya susah. Nah ieu mah susah aja sepemajikan lagi geus ngomong mereka ieu batur mah tetangga sing serbit make kendaraan ka ditu urang mah ieu imah ge kieu keneh bae mangkana ieu anak geus 3 ieu nu dijerobeuteun geus 8 bulan tinggal sabrol-brol jaka ka mau gawe meureun hajuna mah ieu bae ngagedean beuteun ulah loba omong cek nya teh mah ulah dikait-kaitkeun jeung susah nu kos kitu mah urusan susah mah susah bae jadi Ethiopia ge sakitu di embargo aranakan bae jelema temat teu pasini kos kitu mah. Nah ieu susah setahun 2 tahun 3 tahun manehna ngadoa ka Gusti Allah ya Rob Gusti Maha Uninga abdi teh hirup susah teh lain lalagaan susah Gusti ieu mah hayang rada jembar we hirup teh lantaran kuari mah anak 3 endek ka 4 saya menyanggakeun ka Gusti abdi teh supaya jala lembar jang ibadah ka Gusti maksudna. Sapeting 2 peting 3 peting ke 7 peting diijabah eta doa keur mah jeung ngadoa ya Allah ya Rabbi leungeun ieu jeung leungeun ieu didatangan mutiara. Indah jasa boja lagi kaget masyaallah inten pohara. Langsung datang ka pamajikan anda bari seserian. Naon ka? Ngadoa diijabah ku Gusti Allah. Naon tah ieu? Langsung dibikeun ka pamajikanna sok jual jang kebutuhan. Pamajikanna ti penting kene geus ngomong bae. Detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu urang teh bisa robah hirup nu tadina susah jadi sugih. Nu tadina urang kitu sangsara bakal jadi senang. Geus kukur rek dijual. Isuk langsung ke pasar tawarkeun begitu ditawarkeun kabeh tukang emas kabeh tukang batu godeg kabeh jeung eueuh nu daek meuli lantaran ku bagus-bagusna eueuh nu bisa ngaduitan aya ge salah saurang kieu beneng bisi deuk hayang-hayang amat mah ieu mah maning disemplekeun bae sebab lamun sagede kitu saha nu bisa ngaduitan
ieu mah ku hebat-hebat teh jeung bagus-bagusna diteropong make alat teh geus kieu geus nomor 1 bae mun disonghekeun mah kitu tek tah dijual saparapatna bisalah kaduitan akhirna manehanana musyawarah jeung salakina seperti eta ku bagus-bagusna geus atuh kumaha isuk wereh pentingna ngimpi nyana begitu ngimpi kiamat begitu ngimpi kiamat langsung sorga neraka nyana diajak ke sorga begitu diajak ke sorga neuleuh bangunan 2 indah jasa bagus dah pohar sorga tuh ulah dibayangkeun lamun di sorga aya bangunan mewah bangunan indah kemudian kurang dibayangkeun wah ieu pasti batana ti Cisoka ulah maksudna begitu bata Cisoka masal kehujanan bae jadi taneuh deui kumaha semen dan lain wah ieu serba mewah nanya ke malaikat ieu bangunan jang saha ieu sabenerna nurutkeun itu tulisanna nama ieu bangunan teh jang anjeun jang kula masyaallah haju kula meunang teu kuari hayang asup ka jero meunang sok kula dek asup kula ka jero di deuleuan eta kamar-kamarna sakumaha dina Al-Qur'an teh be dina Al-Qur'an teh pan aya bahasa wa masakin thayyibah tempat-tempat anu bararagus masyaallah horenganan di surga teh urang hese ngabayangkeunana nafsiran ayat eta besa kitu tah lantaran bangunanana hektaran di samping hektaran kamarna ge meureun ribuan satu kamarna bae hiji kamar bae panjang mun dicaritakeun eta tafsiran eta ieu mah sakamarna bae sakamarna aya 70 dipan 70 dipan sakamarna dieusian hiji dipan ku awewe hiji masyaallah ulah ngabayangkeun awewe urang gorda awewe urang curug ulah sebab curug mah sakitu geulis teh mun dibukaan pitak kan aya bae pitak aya doton aya ieu mah 10 masyaallah sakamar 70 dipan 70 awewe ieu kering anu dibayangkeun ku urang moal aya cedaan moal aya pitakan ih geus pokona mah lamun dibukaan ku urang da sakamar eta meureun susu 70 kali 2 abau eta haji pendi mah geus paeh ti heula di dinya memeh ngalengka geus paeh eta geus teu bisa kabayangkeun gareulisa bidadari ngaranna ge na ieu lah sorga eta singkatna bae seperti eta sorga seperti eta na ieu lalaki asup ka jero kamar ka jero imah begitu ditinggalingan aya kentengna bocor 2 ceknya malaikat ieu sih sakieu hebatna kok aya bocor masa di sorga bocor atuh jore ieu kunaon ieu make kentengan cek malaikat teh na ieu lah anu ditiheulakeun ku anjeun lantaran anjeun kurang kuat ngadoa ka Gusti Allah minta supaya dibere kajembaran jang ibadah ku Gusti Allah dicokot kentengna 2 dibentukeun mutiara tah nu dibikeun ka maneh masyaallah eta impian seperti kitu cek manehanana jore amat nya lamun teh mah diterapkeun deui kajen teuing lah susah ge hudangnya na impianna ngimpina hudang na bebe jaga pemajikanna neng kakak teh ngimpi seperti kitu tah terserah neng apakah ieu urang ka sorga haju menghuni jadi penghuni surga jadi penghuni istana engke bocor rela atawa maningan kuari bae bikeun deui ka ditu terapkeun deui terserah neng teh mah kakak malah sapira kakak kumaha cek pemajikanna kak dengan penuh keyakinan kak lah jadi dunia memual kebel nusubih ge paeh bae anu gagah paeh bae geus belah kak ieu mamaningan bikeun deui bae ka Gusti Allah urang tahan bae paling ge meureun 10 20 tahun ge urang maot engke urang bakal ka sorga bakal nyicingan di istana model kos kitu mending bikeun deui bae ka ditu urang hayang boga pamajikan kos kitu tiis ngeunaheun perasaan boga pamajikan kos kitu kak
kakak koyong itu ngaji kumaha teu boga ongkos masyaallah ka ieu ka kula aya sesakena tah aya tah 140 baca dah ngeunaheun kan ka hate nikmat perasa ditanya neng ieu urang dahar boga naon henteu boga naon sih ngan aya lauk-lauk asin bae mah engke kakalah dek usaha lah ngojek teu kudu ka geus cukup lah urang mah sapira urang dahar jeung lauk asin geus mewah teuing geus ka teu kudu ngojek ya Allah Masya Allah kakak ieu balik sore-sore kieu menikah sangan kieu emang teh mana usaha neng haju hasil aku mah itu hasilna sih atuh dibakaleun mah insyaallah ngan encan atuh kalah ulahan teman-teman teuing ja urang bakal paeh ieu kalah urang ibadah bae nu aya bae heula ku urang dahar ulah make jeung hajuhan teman-teman kitu kakapan asar di mana engke magrib ge nyaho berjamaah nyaho teu asana neng mah sedih neuleuh kakak teu berjamaah magrib asana dicurug dengan sapotong bae modal kos hese kos gitu dicurug maka kasih mana ya atuh usaha hasil atuh ulah ka balik ka can hasil geus balik ka dirina naonan ngariweuh-riweuh bae ke geus hasil kagarak datang ka dieu kakak mah kesudut teu boga pikiran cak salaki da isi anak saha ieu kieu anak mitohana ieu supaya nyeuntis ka salaki kumaha ye aya nu magahan ngaji kak magahan ngaji bae emang teu mikiran dapur gitu iya teh emang kunaon gitu di pikiran sakit jang ngaji bae meureun urang merobah-robah hirup kieu bae nya atuh deuleu batur kak yang moal seueuh ku magahan ngaji geus mulai geus hareudang nu jadi salaki hareudang aya kudu kumaha atuh usaha ka lalaunan ge ngaji atuh terus usaha atuh terus ceknya mah robot meureunanan nah iya tah coba neangan pamajikan nu nyentis ka salaki ngeunaheun dah ngeunaheun kak ieu imah nang nyeun kakak sakieu bagusna kendaraan nang usaha kakak beuh sakieu mah jang geus di daerah urang mah sakieu mah geus mantep jasa kendaraan atuh jang geus 2 3 ieu mah emang kakak teh nyandung gitu ya Allah ya Rabbi tis ka hate salaki eta kos kitu panas ka hate pamajikan eta nih mah keur carita nu tadi awewe ka di dunia mah jamual lila ieu lah abdi mah geus ridho bae mending bikin deui bae ka Gusti Allah jairah ge urang bakal maot urang tahan bae hirup susah bari ibadah ka Gusti Allah ai kitu onam cak salakina kakak dek ngadoa deui ka Gusti Allah dibawa deui diteundeun mutiara di dia bari peureum ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb dengan penuh kesadaran dan kepasrahan Gusti abdi teh dibere impian ku Gusti nu sakitu indahna abdi boga kayakinan pasti insyaallah jeung pasti abdi bakal ka sorga da ieu mah bakal disanggakeun deui bade disanggakeun deui ka Gusti abdi moal kabita ku dunia janu sugih ge maot nu gagah ge maot nu jabatana luhur ge bae nu kumaha ge mararaot abdi mah ieu mah maot hayang ulah aya nanaon ulah aya hisaban hayang sakumaha impian nyanggakeun eta aya nu nyokot deui di bawah deui ka luhur hirup susah jeung pamajikanana dilakonan kunyana setahun 2 tahun 3 tahun dan selanjutnya akhirnya nyana dibere impian deui ku Gusti Allah bahwa moal lila deui bakal dipundut ku Gusti Allah nyana geus seuri bae bakal kapanggih jeung istana nu pernah kaimpi teh kolenganan kena musibah Masya Allah dak dumadak di negara eta aya kejadian gempa maut sanggeusna maut selesai kaimpilah ku para aulia Allah salah siji wali Allah ngimpikeun nyana keur menghuni surga nu tadi kaimpi teh kabeh anu ngimpikeun nyana kabita Masya Allah eta si surga ku indah-indah teh nikmat amat eta surga bagus amat tah si eta nu tadi susah mata Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi kan ke surga
Begitukah surga? Cak Kangjeng Nabi, Masya Allah, anna aktsara ahliha fuqara'u. Korenganan tang loba-lobana penduduk surga adalah jelema-jelema nu falalakir waktu di dunia. Tak urang makan ieu hirup ka ieu nu mantak dae kumpul di dieu ge pakir sebenarnya mah. Ya kadeuleuy beungeut pakir makan kadeuleuy. Lain deui lah kajen kumaha ge. Ieu bangsa camat, bangsa lurah geus moal daekeun ngaji cara urang kosti. Bupati ngahiji jeung urang kieu moal daekeun. Polisi-polisi nya nama sanajan ngajagaan ge jalain ngaji ngajagaan dong sugan bae sendal leuwih gitu tah. Ai urang mah kan asli ngaji ku kefakiran urang, ku kemiskinan urang. Urang taqarrubkeun ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi ieu dibere hirup ku Gusti alhamdulillah. Sanggeus sakitu jadi manusia makhluk rupang mulyana alhamdulillah. Mengenal ka Gusti tur ngadengekeun pangajian-pangajian alhamdulillah. Abdi boga keyakinan sebab cek Kangjeng Nabi panglobana penduduk surga adalah fuqara. Abdi jadikeun salah satu penduduk surga Gusti sebab abdi teh fakir. Ngaku urang teh fakir, boga naon tuh urang? Imah ja urang mah saya aya kendaraan berat ka hareup. Artina berat ka hareup teh atuh unggal bulan kudu ditutupan bahkan berat ka hareup karana eta. Dan selanjutnya bejakeun ka Gusti Allah dengan motif syukuran, bersyukur dijadikeun makhluk nu pangmulyana. Di samping eta bersyukur urang dibere nikmat nu panggedena yakni Islam anu bakal nyampaikeun urang ka surga Allah, nikmat anu hese papadana kabelah dieuna urang dibere sehat, dibere muriang gering sehat, muriang gering eta mah variasi hirup nang Gusti Allah. Ketika urang keur mejih namung poho ka Allah diberelah muriang supaya ingat ka Allah, teguran hungkul sampai 2 poe saminggu cager engke urang terus ibadah deui ka Gusti Allah, terus dibere susah deui teguran hungkul supaya ingat ka Gusti Allah. Sebab rata-ratana urang mah ingat ka Allah teh mun keur muriang. Asal sehat bae poho ka Allah, TV terus bae ki remote tadi kieu weuh terus bae HP di bawa bae weuh WA-an jeung saha bae dibere bae gering kakarak. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Gusti Allah kadenge Allah-Allahan teh lamun gering kan mantak ku aing dibere gering teh sia bae Allah-Allahan ka aing mantak ku aing tambah deui lah bae Allah-Allahan rada kebelan. Gitu kayaknya diberi susah ke diberi senang mah Masya Allah. Kamana Pak Anu teh? Oh keur aya di puncak. Ya Karim tanyakeun deui ai Pak Anu kemana? Nya nama keur aya di Bali. Ya Allah eta urang curug tolol tak lu. Ayo kemana ya Pak? Nya nama keur di ditu keur di NTB. Wah kena gempa sada di NTB. Tah eta keur senang mah kos kitu tek we. Boga mah kabelah dieuna mah aya bae di imah Jumat aya magrib aya Pak. Kok aya bae di imah? Heueuh jakeuna teh. Emang henteu ka mana? Lah jakeuna teh puguh mobil gede dijual ya. Emang kunaon gitu? Aduh, keur mungsur kusaha jakeuna. Ya Allah ya Rabbi tuh mulai teh ya Allah ya Rabbi mulai. Kamari mah tilok ya Allah ya Rabbi nya. Wari mah geus mulai ya Allah ya Rabbi jakeuna teh. Ka Cilongok jarah ka kiai jeung minta wiridan. Mulai tah. Hayang minta wiridan nya gitu. Keur susah mah daek ngawirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli penting kieu baca kumajikan akan keur ngawirid naon shalawat nang di Ki Uci cik teh abeh naon abeh sugih deui urang keur susah bae daek baca shalawat asal senang bae tasbihna ge di mana meureun ka kamari maka ka daek baca shalawat ulah loba omong geus tasbihna ge di mana meureunanan asal dibere senang poho disusahkeun asal dibere sehat poho digeringkeun eta sebuah teguran ti Gusti Allah.